Republik Indonesia negara urang teh parantos 77 tahun merdeka. Alhamdulillah. Berkat saha? Berkat Allah Subhanahu wa taala anu ngajantengkeunana, termasuk para pahlawan bangsa belahar tuhurna aya Tentara Nasional Indonesia TNI. Tah anu haladir aya mah anu ngaranna Sukroreng ieu Bapak, ieu mah ngaranna TNU. Jadi ari TNI jeung TNU dengan saukur beda I jeung U. Lamun itu mah Tentara Nasional Indonesia, ari mah naon? Tentara Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah para anggota Banser hadir dina wengi ayeuna sejak nyata ngarayakeun HUT RI anu ka-77 di Desa Sukawana. Teu karaos parantos 77 tahun negara urang merdeka. Negara urang ngagaduhan dasar falsafah, maka Ibu Bapak, Indonesia identik sareng PBNU. Naon cenah Bu? PBNU. Apa Bapak PBNU apa? PBNU teh hurufna 4. P B N U. P na naon? Pancasila, B na Bhinneka Tunggal Ika, N na NKRI harga mati, U na Undang-Undang Dasar 1945. Lamun tadi pababingsa merdeka, anak kuring rek dites PBNU. Lamun kuring nyebatkeun PBNU, jawab ku Ibu sareng ku Bapak PBNU. Anu ngajawab komo bari tegas bari jeung tarik, ku kuring didoakeun sing aya nasib angkat ka Mekah. Amin. Balik di Mekah ka beli sawah, kajian imah megah, kapeser kendaraan mewah. Siap Ibu Bapak, siap? Awas. Lamun kuring nyebatkeun PBNU, dijawab ku Bapak sareng ku Ibu PBNU. Di mana kuring nyebatkeun P, jawab sing kompak ku Ibu sareng ku Bapak Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. N, NKRI harga mati. U, Undang-Undang Dasar 1945. Yuk samakan dulu suaranya. PBNU. PBNU. P B N U. Alhamdulillah. Jadi penting ayeuna teh judul pangajian di HUT RI ke-77 teh PBNU. Ngan lamun opat-opatna moal kaudag waktuna kuring bade nyandak anu pe nabungkul nyaeta Pancasila ta supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu hadiah 5 teh ngahaja keur bagikeun anu kersa maju ka payun bari jeung hapa sila-sila Pancasila. Moal aya nu wani heula ku kuring rek ditunjuk. Anu pertama anu kedah ka payun teh ti jajaran pemerintahan Desa Sukawana. Moal Pak Guru, moal Pak Ulis. Karunya Bapak RT aya henteu Bapak RT? Mana Bapak RT? Anu senior mana Bapak RT maju ka payun ka dieu? Aya Bapak RT aya. Sok maju ka payun Bapak RT. Bapak RT anu mana kadieuan eta kadieuan. Aya henteu Bapak RT na Pak Guru? Teu aya, teu aya. Bapak RT mangga ka payun. Ieu kuring bade masihkeun hadiah. Door prize ka Bapak RT, mangga Bapak RT ka payun. Lumpat Bapak RT, lumpat. Aya Bapak RT. Aya Pak RT na aya. Tah sok ka dieu Bapak RT. Aduh Bapak RT. Karunya teuing Bapak RT teh, ari Bapak RT teh ngan saukur bengkuk. Nya. Sabab naon bengkokna teh ngan saukur bengkuk ai Bapak RT mah nya gawe di tititah bae ai gaji teu pati gede. Sok Bapak RT nya. Mangga ka dieu Bapak RT. Aya hiji denda anu kena. Teu aya. Bapak RT mangga ka dieu ka payun punten Bapak. Calik. Ulah sok alim-aliman sahih. Nah, calik Pak RT. Gek calik bismillahirrahmanirrahim. Sok Pak RT mangga cepengan. Kuring hapunten Pak RT nya, hapunten. Bapak RT
apa? Sutisna. Nya sing rada capna tah. Bapak RT Sutisna gitu. Ya, mohon. Bapak RT sakumaha Bapak RT? RT 10. RT 10. Bapak RT Sutisna, Bapak RT 10-nya. Awas Pak RT. Cekuring tadi teh Pancasila. Emutkan yang Pancasila 05. Manawi bismillah ya, bismillah. Sok sing bente sing tarik Pak RT. Pancasila 1. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. C kira-kirana leres ente naon anu tadi disebutkeun ku Pak RT leres. Tepuk tangan karunya Bapak RT. Alhamdulillah. Berarti Pak RT teh masih emut keneh karena Pancasila sila pertama Pak RT nya. Sakali itu diulang Pak RT. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tah ibu bapak Pancasila teh sila anu kahiji ketuhanan yang Maha Esa teh sabenerna aya henteu dina Al-Qur'an. Cobi geura tingali dina Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas Pak RT? Apa? Surat naon surat Al-Ikhlas teh? Surat Qul Hucik bacakeun hapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi apal hartosna? Ora ada kirang hartos namanya. Leungiteun sok gehker nanyakeun saha RT na padahal RT teu ngilu maling. RT mah teu ngilu. Lamun aya nu kapalingan, kadangkala saha RT na RT anu sok disasalana teh padahal mah Pak RT mah teu ngilu maling tuh Pak RT. Mudah-mudahan sing seueur rezekina Pak RT. Aya deui nu hajatan nanggap pongdut ku budak ngora sok dijarogedan jogetna dirembai ku mabokna ditungtungan ku garlut akhirna ngajoprak aya nu medar didinya teh minta perlindungan lain ka gubernur tapi ka Bapak RT padahal RT teu ngilu neunggeu. RT mah teu ngilu ampe kapirengeun RT mah teu ngilu neunggeu. Coba gitu. Gusti aya nu garlut teh di ditu mah teang saha RT na RT nu dibabawana tuh Gusti Pak RT. Aya deui nu hamil ti heula sok gehger deui nanyakeun saha RT na padahal RT teu ngilu nyolok. RT mah teu ngilu nyolok. Coba Gusti saha anu belah itu anu hamil itu teang Pak RT nyareknya aku dina Pak RT pan Pak RT mah teu ngilu nyolok teh naon. Gusti aku Pak RT. Aya deui nu kawinan ku budak ngora sok ditaroong akhirna kawiwirangan panganten ngadeuheus ka Bapak RT padahal RT teu ngilu noong. RT mah teu ngilu noong. Geura eta Pak RT nu karawinan ditong ku budak ngora nu diseseret teh Pak RT. Pak RT. Aya deui nu maoteun batur mah ngaralaya dugikeun kangurepkeun Bapak RT teu katingali padahal RT muriang padahal RT muriang. Eta muriang Pak RT. Bapak RT aya nu maoteun teh ka mana RT na sok diaromongkeun padahal Bapak RT teh Bapak RT teh muriang. Urang doakeun mudah-mudahan Pak RT sing panjang umurna Pak RT. Sing seueur rezekina amin ya robbal. Hidup Pak RT. Sok mangga Pak RT.
tos sakitu bae. Mangga eta teh di jerona teh macam-macam. Bisi hoyong nu ageng mangga, nu alit mangga. Mangga, atur nuhun Pak RT, atur nuhun. Kan ka hade Pak RT, terus sabari mudun maksudnya gitu. Ka hade ulah waka dibuka di dieu. Sabab ieu mah pasti leuwih gede tibatan paku tadi. Sakitos ageng meureun di jerona ge komo nya. Teuing naon-naon mah ka hade. Teu kenging waka dipurak di dieu. Bisi kabaritaeun anu sanesna. Tah ibu bapak